asal dek buka be titah lumpat lah ku almarhum abah lumpat keluar ayo naon bang deuleu lalai geus keluar jangan ulah nungguan ge kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong eta bisa kitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sial jasa ta santri aya bae asal keluar besok neuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan pak geus bah kek ieu mah lain deui pak aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nya nah emang santri mah kos kitu santri mah di pondokna tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran ka santri eta heran itu gula sok didongengkeun bae teh santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh pancengnya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai di hareupeun di mana deui wah gua da asa-asa kieu wah laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha si fulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa situ bawa tarekan ku nyen nolong gedang kamu nolong payah kamu lain gedang payah aduh ki holil pohoan habisin sama kamu awe habisin dibelah tulang habisin jangan ada yang tertinggal semua apa namanya bijinya juga makan waduh artinya gila waduh dibari cering diusir pulang kamu pulang datang ka imah nyen pondok santri udah brek loba jas kata ditakun loba jas santri loba terus barisa ngaji nyana kadinya ke ki holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing lah aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong payah lagi biarin aja lah nya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong payah biarin aja kalau mau mah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih cek aing mah teh dipanggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh orenganan nu pertama mah ki holil geus teu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina kita dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukuman ngan syaratnya tuh menang menta nama yai minta putuh ya batal kos gitu mah nah coba kiai gitu teu sabere-berena di dia baheula ya di dia santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa kabeneran aya lauk di masjid aya lauk langsung diterima petik lentik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dia zaman apa langsung bisa ngaji terus nyana soroganan rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah tak uang mentak besi orang manggil lauk sih ada butuh eta iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip ka Mekah lantaran
lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyelip ka Mekah maksudnya dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke Bali toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tager toap tengah penting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu wes dah nu kakana teh tajang sia belos aing mah teh hayang di dahar di prawira duana tok masyaallah di hari teh muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa Kang kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti kira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia kira teh tah nu mantep besi roti geus sikat horeg tahu malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing ada tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing ada ayalah santri di dieu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk beto atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aju dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan karamohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kos masak masa asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolatan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seri bae moal salahnya ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri setik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu dileutikeun ngawiri lampu letik ban aya lampu tempel mungkin ayeuna bisa letik asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek ke kanan langsung ditubruk di dahar ajana seserian mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia padahal putunya gede sebelah gini. Jarepeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh batu mah. Atuh teu bisa ngaji jata mah ti nu Badung. Lain putuh tah mah kos batak sih ada tah. Urang teh apa putu ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sia teh emang babaturan bloon da saja eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon bener eta baheula mah sangar kan di dieu teh sangar warungna kebelah itu aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba biasana marhaba santri ka warung ka nyawan punyana ka warung aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, kata santri kualiti warung tuh, potong, nyalumpat didinya kena potong. Masya Allah, eta jada kanta, si iya anu nyingsiunan, balik ke pondok, di pondok kayak pocong, di gang teh pondok ke gang gitu ta, ayo pocong, jangan suka nakut-nakutin gua lo. Tol, epak beneran, kocrok, lu yang bener lo, lu makanya pocong beneran. Eta kuari kula, ngan eta mau ta, nu
eta bata nu ngamangi pocong geus maot. Ya kerjaan maot teh ulah sok asal ka pagi bejengnya rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popocongan aja kula. Jadi eta kan mangi pocong namanya na sorangan. Ya kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nu leujana lumpat dirinya bae. Kasih saya jelema ieu. Aja kukula dikitu teu bohong teh ieu. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu dah lumpat kan itu ke pondok berarti aya gang pondok teh belah di pondok make gang tengah ternyata kan dia aya pocong di tengah. Wah jangan suka gitu lo lah ngereng pocong bener atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos gitu sangar di dieu sangar. Guys, pun diceritakan di dia sangar lain nalangan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia.